Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka sabaraha para mitra? Ka 20. Mangga urang sami-sami lajengkeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun upami teu lepat madongeng dugi ka nalika saremo bade nepangan ka Pakuwu teh nya. Namun di jalan tepang sareng Asmin ka tutua kampung anu bade maluruh Pakuwu. Samali diterangkeun naon sababna pangna saremo aya dinya. Saremo nerangkeun yen anjeunna teh kantos jadi pacunangna Nyi Puja kitu nya. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya etang-etang hiburan bae. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Pada sarmo nerangkeun aya patula patali jeung urusan Nyi Puja teh. Atuh Asmin tuluy nyarita, teteh lah urang teh ninggang di apes. Tapi kumari geus kieu Kang da sabab moal aya gunana ka lembur ge. Da Pakuwu teu aya di bumi malah giteangan ku abdi teh ayeuna teh. Nuhun jang saena mangiring we sareng Emang. Urang nulungan Pakuwu sareng puterana. Emang ada sabagja mun ujang kersa ngiring teh. Sabab tenaga sareng pikiran ujang teu kinten diperyogiikeunana. Boku Mang, boku kanca-kanca Mang. Tua kampung setengah ngolo ka sarmo. Sangkan daek ngabantu deui ka manehanana. Lamun geus kieu mah lalakonna kuring teh teu kudu diajak atuh. Dang tuh hidang sorangan pikeun ulungan Pakuwu. Sabab tadi gerek nepungan ka anjeunna, rek ngurus kedua bangsat kuring teh, sugana teu kabur. Yu ayeuna mah urang bebarengan, ka Talaga Herang jeung kuring. Kumaha atuh tumerapna ka Asmin jeung babaturanana. Asmin jeung tua kampung katut nu sejena bungah pisan ngadenge kasanggupan sarmo. Kalayan teu micin waktu beral init deui ngajugjug ka Talaga Herang. Teu kacatur lilana di jalan rombongan sarmo anjog ka wewengkon Talaga Herang. Tapi memeh tepi ka imah Nyi Puja, sarereang ngarengkog bari jeung reuwas. Sabab di tebeh kidul kadenge nu seah ngaguru, sadata tangkalan nu pareunggas ku angin barat. Naon euy? Coba tarempo ka kidul. Cek saremo bari nunyu. Hatena ngarasa heran sararea neuteup ka tempat datangna sora. Tapi can aya nu sidik iwati tatangkalan pating pelenod kawas katebak angin. Ari di kidul saenyana mah aya 2 buta keur asruk-asrukan yang ngadahareun. Harita 2 buta teh nyahoeun. Yen aya rombongan anu aya datang ka lebah dinya, birawa ngajak nyampeurkeun nya ari di rusuhan meuni sagala dirupa. Balukarna timbul seah anu ngaguru. Udah Kak, aya rombongan udah datang ke tempat urang ya. Urang sampulkeun. Nah manehna teh babaturan urang atawa lain? Munnya babaturan urang bagja ka bina-bina. Irawa poho kana kaayaan diri bakat ku atoh rek aya nu nulungan. Naon hatina tepung jeung urang lemur ge. Maranehanana moal nulungan ka urang. Paling-paling ge lalumpatan bari pating jaderi. Emal udah ka ipis harapan. Tapi teu burung nuturkeun ka birawa. Yang kumangke we urang buktikeun heula. Barang anyog ka palebah rombongan sarmo, kontan pating koceak bari lumpat notog-notog kemari. Aya nu cul pakarang tuluy kabur, pangheulana sarmo ge boga wawesen. Ari nempo 2 buta galedek mah jeung kaayaan kitu teu burung reuwas. Ongkoh ka bawa borangan kudu sejen, atuh teu panjang mikir beretak lumpat bari ngajingjing kitu kruyung teh. Sarerea pating baruta para mitra. Pating gorowok patarik-tarik lumpat segala didupa. Malah aya nu silih tubruk paburisat pada hayang salamet. Sieun dihakan ku buta. Atuh sakedeung geus eueuh nu katempo kabeh pirat lalumpatan. Tinggal birawa jeung udaka nu ngahuleng bari jeung sedih. Lantaran dirina dipikasieun ku babaturanana. Salah geuning kieu balukarna ieu. Saha atuh nu teu sieun ku rupa urang? Apan boro-boro manusia nu awakna lembut. Najan maungge kalabur nempo urang teh. Sedih karasana asa disiksa salilana. Cek udaka bari nyusutan Cipanon. Tak sedih bekiparna. Bener udaka manusia teh kalabur sieun ku urang. Jeung deui omonganana pating matak ngagerihan ati. Matak nyentuh kana jantung. Sabab kabeh pating jarawok nyebut buta. Sedih urang teh hirup teh asa teu aya pangaji. Padahal tadi kareret.
Di antara eta jalma-jalma teh Yajang Sarmo jeung tua kampung sidik pisan batur urang tadi. Cek Birawa bari gek diukna tunggul panon melowong kana rarambu leuweung nu rebah kagalai ku nu lalumpat. Naon nu bisa dipilampah ku urang ayeuna? Mun bisa mah urang susu we nu kalabur. Sarta mun geus kasusu urang ajak carita. Yen urang teh teu boga niat jahat malah sabalikna urang butuh ku pitulung maranehanana. Tapi mun maranehanana nempok di ka urang paling oge ting balecet lupa cara tadi. Pating gorowok nyebut buta. Namahan perih kana ati, moal namahan langsa kanu urang duaan. Kasedih jeung kana langsaan mah moal bisa disinglar. Sabab kaayaan urang memang geus kieu. Urang sang hareupan kalayan sabar we. Ngan urang ulah cicingeun kudu usaha satekah pola pikeun narekahan diri. Nu urang susul sugan ka udag. Udah ka eleh deet daek teu daek kapaksa nurut kana usulna Birawa. Atuh bertak duanana lalumpat deui mudag rombongan Sarmo. Kacepetan dina lumpat aya unggulna katambah lengkahna panjang. Teu matak heran mun rombongan Sarmo tereh kasusul. Di sisi leuweung balad Sarmo ka udag ku Birawa jeung Udaka. Kero Birawa nyarita sorana ngakerem handaruan. Woi, pereun heula tungguan kaula. Pereun, cenah meninga guru nimulkeun aweuhan nu mata keung. Puguh Sarmo jeung baturna beuki soak. Malah aya nu wer-weran kiih bakat ku sieun lumpat bari brat brit brut kenal pot tadi sada. Kenal pot butut ya aduh munuk menigeus asakek we ditekuk ku buta. Bujur kokompodan bakat kusieun. Saurang ge teh aya nu malire, kabeh lumpat satakar tanaga. Birawa jeung Udaka jadi keheuleun beretek lumpat leuwih tari. Nu akhirna bisa ngaleuwihan nu kalabur dipegat pijalaneunana. Peulicat kero salah saurang ngagorowok menta tulung bari dua leungeun rangka. Nempok itu Sarmo sadar. Manehna kudu nulungan baturna nu rek ditewak buta. Geus jauh ge balik deui taki-taki nyekel iteuk si kalayar. Rek dipake ngababuk buta, padang datang hauk nyarekan. Buta edan sia, wani mentong kagok, haisi orang tarung jeung kami dale, rasakeun yeuh. Kituna teh bari ngayunkeun iteuk si kalayar, rek ngababuk tuur Birawa, sakil los teu keuna. Iteuk Sarmo milepas, yuk balik deui ngancam bincurang, tapi Birawa leuwih kesit iteuk teh ditepak satarikna, celang jauhna keur leungeun Sarmo sing sireumeun jeung karasa cangkeur. Ngajar sia iteuk jimat aing dipiceun. Wah, silaka mun kabangi ku musuh matak balai ye. Sarmo teu mikirkeun musuh. Pelecet lumpat nyusul iteuk nu ngacleng tetea jauh hampir 10 tuma. Wah, rasakeun sia manusia. Diwawajet sia ku aing. Cek Birawa nyingsieunan padahal mah bunga aya harapan bisa ngobrol jeung Sarmo. Tapi petak itu teh salah gede, sabab Sarmo jeung batur-baturna jadi soak. Kuyak kelumpat leuwih tarik geus teu malire kana naon-naon. Sarmo oge nya kitu. Canggeus hasi nyokot iteuk pelecet lumpat mudag baturna. Teu malire kabutan nu dua atuh Birawa jeung Udaka ukur coloho. Harepan kalabur deui tungtungna Sarmo jeung baladna jarau moal bisa kasusul deui. Salah, na make disinsieunaan apaan? Manehna teh geus puguh sieun. Tangtu tamasieun. Kumaha mun geus kieu? Udah kahandeueun lantaran harepan kana bisa cacarita jeung urang lembur. Uring heran. Nah, boga uteuk teh bet jadi mindul ieu teh. Naon sababna pikiran urang jadi kieu? Teh lah pangaruh sihir kuat ieu. Nepikeun ka bisa maehkeun pikir. Silaka mun kaya kieu mah. Manusia moal darai ka dieu tangtu sieun ku urang. Birawa ngarasa heran lantaran uteuk jeung pikiran teu cara keur jadi manusia. Estu mintu jeung babari amma. Memang geus kieu nasib urang duaan. Teu kudu dipikir dipake kaheran. Pamikir urang luyu jeung wujud nu jiga kieu. Matak sedih jeung nalangsa. Duh ayeuna mah urang baralik deui ka leuweung sabab moal aya hartina. Najan ngababerik manusia oge. Birawa teu nema deui. Manehna ngeluk tungkul bari ngalengkah lalaunan. Muru deui ka leuweung, hiji-hijina tempat nu dianggap aman ku maranehanana duaan. Sabab mun kalembur geus tangtu pada moro ku manusia, sarta matak nyeri hate dah kabeh nyarebutu. Sadatangna ka tempat cicingna dua buta teh ngajarentul ngumar kabingung.
mikiran nasib diri matak sedih jeung nalangsa. Udah kagawena nyusutan Cipanon anu nyurucud teu saat-saat. Hatena sedih asa digerihan. Geus udah ka ulah sedih-sedih deui, sabab geus kieu jadina. Moal beunang di mung-mung sing sadar jeung tawakal. Sangkan aya piturung tinu kawasa. Pepeureun wujud urang cara buta, cik atuh pikiran masing sehat. Sing tetep aya dina kasadaran. Sing eling kanu nyiptakeun alam jeung eusina. Birawa ngabeberaha teh udaka padahal hatena sorangan ge asa ancur taya nu nulung. Birawa batur teh tangtu keur neangan urang duaan. Sabab bukti maranehanana daratang ka dieu ka ieu wewengkon. Pasti rek ngajorag si Puja. Kumaha carana sangkan urang bisa ngabejaan ka maranehanana yen urang kaya jadi kieu? Moal bisa sabab eueuh carana nu hade. Ayeuna mah mending oge urang cicing di dieu sarta unggal waktu kudu nalingakeun kaayaan di talaga. Bisi aya jalma lian nu lahaloho kadinya, urang kudu nyegah ka manehanana sangkan teu ngalawan nasib cara urang. Birawa jadi sadar. Manehna kudu milampah hiji hal sangkan hirupna masih keneh nyieun pagawean nu hade pikeun sasama hirup. Bener. Kuring satuju kana pamdegan anjeun Birawa. Tapi naon gunana nyegah batur sangkan ulah jiga urang? Mun teu dicegah mun diantep sakarepna. Tangtu wewengkon ieu bakal pinuh ku buta-buta nu gagah jeung sakti. Ayeuna bakal timbul peperangan. Ku ayeuna peperangan ieu leuweung bakal ruksak. Mun leuweung ruksak moal boga tempat cicing nu aman. Kulantaran kitu urang wajib ngajaga lingkungan leuweung tina karuksakan. Sabad mangpaatna bakal karasa ku urang sarerea. Kitu deui mun leuweung ruksak akibatna bakal karasa ku urang keneh. Tah kitu maksud nu leuwih jauh maudaka. Urang kudu milampah hiji pagawean nu mawa mangfaat. Boh keur diri sorangan, boh keur diri batur sasama hirup. Atuh saja batik kitu mun urang nyegah jalma sejen datang ka talaga. Hartina nyegah siksaan pikeun batur sangkan ulah jiga urang. Eta hiji pagawean nu hade. Kaharti hayu urang jalankeun. Sanggeus aya kasaluyuan kitu mah Birawa jeung udaka caricing kalayan tenang. Tumarima kana nasib nu tumiba kana dirina. Samemeh init ngalongokan talaga duanana sarare heula nyarane kana bilik Tuha. Ari Sarmo jeung baladna harita teh masih keneh pating belecet lalumpat. Ngajauhan wewengkon talaga Herang malah mageus aya hiji di hiji pasir nu pernah nakalereun eta tempat. Asmin jeung tua kampung Estuning teu rarat-rewet terus ngaberung kabureun nyingkahan balad. Baladna nu 20 teu mikiran batur. Masing-masing hayang geura jauh da pugusieun ku buta. Tapi akhirna mah sarerea sadar yen geus aman sabab geus teu kadenge sora buta. Geus tepi kanu lenglang, reg areureun terus ngalieu ka tukang bari ngahegap. Kesa ngucur saluar awak beungeut beureum semu asa. Eureun patua. Batur ge areureun tuh. Sape dia? Asmin ngajak eureun ka tua kampung. Ledak nyusut kesang dina tarangna reg tua kampung ge eureun. Memeh nyarita malik ka tukang nyawang kanu anggang bisi aya buta nu ngudag tapi tetela aman. Waduh. Meni asa teu pujitan bakat kuluwas mang mah. Saumur nyun hulu kakara ayeuna manggi buta di leuweung. Wah, cilaka moal hasil maduruh paku teh. Sabab kehalangan ku buta ye. Utang tu paku jeung Nyi Roro geus dihakan ku buta edan beureunya. Tua kampung ku kulutus. Beungeut geuneuk dada turu naek pinuh ku napas nu eungap. Kekelanan ulah nuding kanu teu pugu urang wadami jeung Kang Sarmo. Sabab tadi Kang Sarmo tarung jeung buta nulungan si Juhi. Nah kumaha satuluy nanya. Asmin can beak harepan. Manehna mah regreg sabab barengan jeung Sarmo. Ari nu diomongkeunana harita teh di tukang keneh. Lain teu bisa lumpat tarik ngahaja we maneurikeun maneh. Sakalian nang tayungan baladna nu teu heula bisa ditekuk buta. Mun manehna paneuri memeh ngaganggu baturna teh manehna heula tarung bebeakan. Tekung silila para mitra Sarmo tepi ka baturna. Nu geus gempar ngalungsar dina jukut. Kabeh ngarasa lungse jeung capek urut lumpat nu sakitu jauhna. Sarero oge taya nu cacarita kawas nu beakeun napas. Ukur marelong ka Sarmo nu kakarajol ka dinya. Jang Asmin, jejak babaturan ya. Kade bisa nu tinggalin. Kita nanti ngapik Sanu we. Ujug-ujug nanya kitu we para mitra Sarmo teh.
bari panoni tenan balad-baladna nu carolohok netep ka manehanana. Sedengkeun Asmin teu gagabah rek ngajawab jeung nangtung tuluy netep ka baturna. Dititenan hiji-hiji bari dibilang dina hate, tapi tetela jejeg keneh hiji ge eueuh nu coceng. Alhamdulillah jejegang teh nu tinggalieun. Oh syukur mun kitu malah. Urang sararea salamet ngan kuring hampir cilaka jang Asmin. Sabab li cabok ku buta edan ye loh. Yo itu hampir leungit. Sarmo gek diu tuluy melong ka beulah kidul. Bari ngawawa Asmun buta ngudag kadinya. Nah kumaha tadi teh jang Sarmo? Ngabuta teh nyana da lain teh. Cek tua kampung panasaran. Manehna asa aya dina pangimpian tepung jeung buta. Leres padua, nu tadi teh buta. Kan kuring heran ye. Naon sababna di dinya bet aya butanya? Da bari tong macara aya lantaran kuring teh lain sakali dua kali ulin ka wewengkon eta. Sarmo manehna ge ngarasa heran. Cilaka jang Sarmo palang siang pakubu sareng putrana teh dihakan buta mudunya. Ada wae buta teh ukur kajajaden. Sebab manggeus ngadenge yen si Puja teh tukang sihir. Sarerea reuwas ka asup Sarmo nu kakara sadar kana hal eta. Memang Sarmo ge sadar para mitra tuluy nyarita. Wah, bobotnya nya. Wah, punya kitu teh urang teh katipu euy. Geus sieun ku buta ciciptan si Puja. Apaan basa keur tarung ge nu bijil teh. Lain makhluk nu sanyana. Seukur beurit jeung bangkong nu dicipta jadi anjing jeung maung. Jigana buta nu tadi ge ciciptaan malulunya. Sarmo gargeteun. Manehna sakatipu ku buta nu tadi. Daina kumaha tuh narek balik deui eta warek init deui. Terus sama init we luah kapok sakitu yuk. Asmin miheulaan ngasongkeun pamadegan nu tandas. Kuring geus sapikiran jeung jang Asmin. Yuk urang init ka imah si Puja buat ting nu tadi teh buta ciciptaan. Dan nya nama lah paling ge naon teh? Da ciciptan si Puja Yanti lah. Buat ting nya nama ucing teu beurit. Sarmo dariana ker. Atuh omongan kitu teh nyuluhan deui sumanget baladna nu ampir pareu. Sarerea curing hapi muul deui wawane. Urang nanya ka balad nu loba, nya satuju atawa henteu? Tua kampung nangtung tuluy nanya ka baladna. Atuh para mitra sadaya jawaban sarua sarerea satuju mun init deui ngajorag ka imah si Puja. Tapi sawareh ngarasahan deueun lantaran tumak nu ngalidukeun geus dipikeun. Waktu lumpat sieun ku buta, pok Sarmo mere saran. Ya syukur lamun sarere satuju mah urang ari deui ka imah si Puja. Perkara pakarang teu kudu dipake bingung. Nu penting mah sumanget jeung rasa tanggung jawab. Pakuwu jeung putrana kudu beunang deui urang jeung dina kaayaan salamet. Ngan bari lempang kudu rurut reret susuganan pakarang nu tadi murag kapangi deui. Sarerea satuju. Atuh bring ari deui rek ngajorag Pujaya. Nyi Puja, Asmin jeung tua kampung galede harapan. Teu hariwang cara tadi sabab aya Sarmo nu turuy-turuyan mere sumanget di jalan Galumira. Teu malire kana kacape, teu kahalangan ku awak lungse. Gancangna carita para mitra, tepi ka tempat nu tadi. Reg sarerea eureun heula rek badami heula sangkan tugas bisa dilaksanakeun kalayan hade. Utusanana sarerea rek mere jalan ka sisi talaga, make jalan sisi talaga. Nu satuluyna ngeteyep ka pipir imah Puja, bari ngadaguan peuting. Rek ngintip susuganan pakubu jeung Nyi Roro kanyahoan. Tapi geura barang keur badami teu kanyahoan aya nu datang. Mending ngageblig tukang nu ngariung sarerea ngareret bareng breh aya buta molotot bangun galak. Kuak salah saurang ngagero bakat kureuwas jeung sieun. Bareng bang lumpat pangheulana. Tenolih ka babaturanana sarerea jadi geumpeur burber lalumpatan. Silih tubruk jeung baturna. Malah aya nu labuh jeung tiba baranting tapi gancang ngoreja tuluy kabur nuturkeun baturna. Ari Sarmo para mitra jeung Asmin katutua kampung ngajengjen kasima. Teu kaburu lumpat panon marolotot kadua buta nu nyelampeurkeun. Bari molotot unggal lengkeh kadenge ngageblig asa euneur. Nempok itu Sarmo sadar yen eta dua buta pasti ciciptaan wungkul. Kalayan coba mikir seak narajang ku iteuk nu diarah bincurang birawa nu pinuh ku bulu. Celeng birawa luncat barang nincak deui lemah. Kadenge ngageblug mata keruntag kana hate. Plos panarajang Sarmo ngeplos bareng jeung leungeun buta nu ngaragamang kana pundung.
Kang Sarmo, awas teh buta. Asmin ngabejaan manehna reuwas. Nempos Sarmo rek ditewak buta. Jeung Sarmo luncat ka tukang bari ngababukeun iteuk kana ramo buta. Hiuk cebet. Kuak buta ngoceak. Waduh ampun. Udah kadulung. Birawa kekerepengan. Ramo leungeun meni asa ancur katibanan iteuk Sarmo. Nu katelah si kalayar. Sarmo leuwih sumanget lantaran kakuatan buta. Kaijir sabrut narajang deui bari ngaheumatkeun iteuk rek ngababuk tarang buta. Tapi kulantaran buta jangkung Sarmo kudu bari lumpat. Jeleng seak iteuk kana tarang buta rikat ngagilang. Bari nebak sirah Sarmo ti luhur plak tedebut Sarmo kana lemah. Sirah asa bejad bakat ku nyeri. Kuak Sarmo ngoceak bari gegerelengan jiga budak ceuri. Nempok itu Asmin jeung tua kampung poho kana kasieun. Tuluy maju babarengan ngabubat babik bedogna. Modar sia buta terong. Anjing moal sieun deuleu ku sia teh. Asmin susumar taya kasieun. Teu mikirkeun kana kasalamatan diri. Nampok itu udaka teh cicingeun manehna gancang ngarabut tangkal bungur sagede pingping Sarmo. Jabrul ka bawah jeung akar-akarna jiga nu ngarabut sampeu we. Tuluy dipake ngagebugan musuh nu tiluan. Atuh dibere sakitu ge ripuh tua kampung jeung Asmin lantaran dibabuk ku tangkal bungur mudahana ngarang kadak. Kapaksa lumpat ngajauhan bari gogorowokan ka Sarmo nu masih keneh ngagoler. Orejat Sarmo maksakeun hudang belecet lumpat bari ngarangahkeun leungeun nahan-dahan kai nu rek nibanan sirah. Asmin, padua lumpat moal kuat euy. Sarmo nitah lumpat. Bari manehna sorangan ti babaranting nyingkahan panarajang buta. Iteukna dibubat babit minangka ngabendung serangan musuh. Geus kitu mah tiluan ting bertek lumpat teu wani ngalawan deui. Kabirawa jeung udaka malah teu daratang deui, langsung baralik ka lemurna. Sabab ayeuna mah Sarmo boga kayakinan yen buta teh nu dua teh lain buta kajajade da beda karasana sarta teu rubuh ku iteuk jimat nu dianggap ampun. Ari birawa jeung udaka geus buleud patekadan. Sangge Sarmo jeung kalabur teh tuluy balik deui ka guha nu tempatna rada anggang ti talaga. Pikeun dua buta mah deukeut cenah dalengkah panjang. Maksudna birawa jeung udaka hayang nyegah batur sangkan ulah ka talaga geus hasil. Ku kituna aya rasa bagja dina hate sabab Sarmo jeung baturna teu kungsi kapangih ku Nyi Puja nu hartina mah Sarmo jeung balad-baladna. Tuna kaayaan birawa jeung udaka. Ayeuna kocapkeun Sarmo nu geus tarpi ka lemur jeung baladna. Tua kampung jeung Asmin ngajak kumpul di balai desa tuluy badami. Jang Sarmo kitu deui Jang Asmin. Na kudu kumaha mun geus kieu ye? Lantaran musuh teh tetela lain lawan enteng-enteng. Da buta mah lain tandingan urang. Cek tua kampung bari rutret kanu duaan. Rikuring malah bade nurutkeun kana pamadegan Kang Sarmo we lah. Nah bade kumaha ajeuna ye? Saterasna atawa ulah neangan ulah jadi kitu neangan pakuwu teh? Asmin kawas nu beak harepan. Manehna masrahkeun ka Sarmo. Kitunya kitu atuh kumari cek Jang Sarmo. Ieu batua. Ulantaran musuh berat, kuring moal waka kumawani ngalayanan si buta gejul. Orge kapaksa maluruh pakuwu jeung Nyi Roro moal waka dituruskeun. Sabab beuleun terus matak balai. Kuring lain moal rek bela kanu tunggala, lain rek ngantep kanu cilaka. Tapi rek mikir heula sarta rek minta bantuan kanu leuwih kuat. Tapi bisi patua jeung balad-balad di dieu ngarasa panasaran. Mangga we bade kitu bade kieu oge. Ngan omat ieu masing waspada. Sabab musuh lain bantrak-bantrakeun urang. Sajaba nanti kitu katempuan aku kuring mah eta dua buta memang haja ngajaga talaga herang. Tak ieu nu dipake bingung. Sabab jelas jadi halangan pikeun urang. Tua kampung jeung Asmin ngahulang. Lantaran najan kumaha bae oge ari pakuwu jeung Nyi Roro mah tetep melang. Hayang buru-buru nulungan sarta hayang buru-buru puguh nasibna. Tapi kaayaan memang teu ngidinan teu kuat ngalawan musuh nu mangrupa dua buta. Tak kitu pamadegan kuring mah. Kumaha kartos? Sarmo nanya. Panu neuteup ka Asmin nu ngahulang. Ret deui ka tua kampung nu sarua ngarasa bingung. Kartos nanging kumaha pamadegan patua? Ieu we tumin perkara Jang Sarmo keun we sina bebas. Bade kitu bade kieu ge moal lain bisa ngahalangan. Atuh urang mun tetep hayang nulungan pakuwu urang neangan cara sejen we nu leuwih aman. Sabab pakuwu jeung puterana tetep kudu ditarekahan. Tak kitu? Emang kitu ya tetapi ari Kang Sarmo bade munut bantuan ti mana atuh? Nah aya kawuhan nu luhur elmuna? Kagungan guru atanapi kumaha Kang Sarmo teh?
Wih kersa ngabartosan we supados urang diregreg. Asmin netep ka Sarmo. Bangun sengah pikeun nerangkeun anak para mitra Sarmo oge. Akhirna mah Sarmo balaka. Maksudna sangkan Asmin jeung tua kampung regreg hatena teu matak koncewang deui. Ari sanyana mah berat rek nyaritakeun anak jang Asmin. Sabab kabubuhan kuring teh can kanyahoan di mana ayana. Tapi sok sanajan kitu oge ku kuring rek diteangan nepi ka kapanggih. Eta jalma teh duaan, sobat dalit anu salilana silibedaan. Beunang disebutkeun jawara sakemaran. Sabab ilmu panemuna saimbang, hese ngabedakeunana. Ari ngaranna Ki Paringga jeung Asmadi. Jawara ngora ti lemur Cilamping, tak kitu nu dimaksud ku kuring teh. Oh, janten kitu. Nya nuhun atuh jang mugi-mugi we sing ngakapenak sarta sing kersa nulungan ka urang sadayana. Keke, dupi miangna teh bade iraha jang? Tua kampung marah mai bunga. Moal lila-lila. Ayeuna pisan sejamiang ka lemur Cilamping. Upama geus kapanggih rek langsung dibawa ka dieu. Sangkan bisa badami heula jeung ketua kampung atawa jang Asmin. Da kitu maksud teh. Nah satuju atuh mangge. Mangga atuh wilujeng angkat sing hasil we nya. Sanggeus asak badami Sarmo teu kungsi meuting di lemur eta. Manehna langsung amitan ka sararea leos init bangun rusuh. Lantaran hayang buru-buru nepungan Paringga jeung Asmadi. Nu maksudna rek menta tulung ari tua kampung jeung Asmadi nepungan KBUH. Sasadu yen usahana can hasil lantaran aya halangan anu kacida beratna. Pramitra kaum dangu, kebat perlampahan Sarmo manehna teu loba sumpang simpang. Langsung ngajugjug ka Cilamping tapi barang gok kapanggulaan. Sarmo ngahuleng lantaran didinya kalotor. Parabotna heur gula bulukan di saung loba ramat menipa kurawat. Buruan saung barala loba jukut ngajejembrung. Ukur colohok we Sarmo teh teu puguh nu dipikiran lila-lila ngoloyong kabeh lebah. Nu maksudna rek meuntasan walungan Cipancar muru ka hiji saung nu sok dicicingan ku Asmadi. Mun teu salah saung nu tadi teh tempat Ki Paringga. Na ka mana manehna teh tunya? Dieuna geus heubeul eueuhna teh yeuh. Da palataran saung mending aja jembrung ku jukut. Tapi aya keneh jugjugeun hiji Ki Asmadi tangtu aya di tempatna. Kitu cek Sarmo dina hatena bari luluncatan ngajelengan solokan. Tuluy lempang mapai jalan satapak beras ka sisi walungan. Jeleng luncat kana batu di tengah walungan barang rek luncat deui ka sisi belah ditu. Ret ka hiji leuwih berai kalangkang ka kajadian bareto nemongan deui. Kacipta keneh basa luncat kana leuwih disabat ku bedog musuh. Atuh Sarmo teh teu kebat manehna ngajanteng dina batu tengah walungan. Disaksian ku seahna sora cai jeung recetna sora manuk dina tangkal juara. Ieu aing kasoran ieu. Di dieu meunang wiwirang aing ieu. Sarta di dieu mimiti ngarasa nyeri. Eleh jajaten ku musuh. Tapi kumari Paringga jeung Asmadi. Da kamarana ayeuna nyabat ari eueuh geuning. Palang siang kabeh geus eueuh ieu geuning asa tiiseun nya di dieu teh. Cek Sarmo ngomong sorangan. Tuluy luncat ka darat gedig init lempang gancang. Beuki lila beuki nanyak nyorang jalan satapak nu kacida netekna. Srog ka saung panggulaan boga Asmadi, Sarmo ngahuleng deui bae. Lantaran kaayaan didinya teu beda jeung nu tadi, saung eueuh jalmaan sarta kalotor taya nu ngurus. Tapi ari parabot nyadap mah lengkep, teu aya nu coceng ngan habu panggulaan katara loba jukut garing, kawasna mah dipake nyayang ku cari. Na kamarana manusia teh nya? Palang siang geus eueuh di kieu nya. Kudu ka mana nyusulna atuh ya. Mangkani butuh pisan ku manehna teh. Silaka kaya kieu mah. Si Puja teh moal rubuh tereh-tereh sabab jago nu jadi gunung pananggahan kalah ka eueuh geuning. Sarmo ngajanteng hareupeun saung. Pikirna jadi bingung teu puguh tujuan lantaran nu dipake andelan henteu kapanggih. Tapi lila-lila mah Sarmo sadar. Leos init ngajugjug ka lemur Lamping susuganan aya hiji kolot nu bisa dipenta kateranganana ngeunaan dua jago teh. Sadatangna ka lemur Sarmo tatanya ka unga jalma nu pareng tepung. Tapi unga nu ditanya teu nyarahueun kana urusan dua jago. Ukur malik nanya ka Sarmo. Sarmo jadi leuwih bingung lantaran jalma nu rek ditepungan teh teu kapanggih laratana. Heuh. Cilaka kaya kieu mah yeuh. Naon kudu dipilampah ku aing nya? Na laporan gitu ka Ki Salmawi atawa kudu kumaha neangan Ki Paringga nya?
Sarmo ngahulang curug diantelkeun kana tarang bari keruh. Keur kitu lar aya hiji aki-aki leumpang rumangyeung kunang itu. Ku Sarmo ditelek-telek tetela aki-aki teh jiga nu rek nulungan ka manehanana. Malah karasana ku Sarmo asa ngahajar rek nepungan manehanana. Lantaran boga pikiran kitu Sarmo buru-buru nanya bari mangga. Aki, bari angkat ka mana? Kenging abdi tumaros. Aki teh rek nyampoin tu di kitu. Aya bejana hareng cenah ujang. Dupi ujang saha aja dengan teh bari angkat ke mana? Ada napi mulis di mana? Bari naros ke naon atuh ka aki teh. Atuh nuhun ki abdi teh wasna pun Sarmo kawit ti gunung Manala. Ngahaja ka dieu seja nepangan ki sobat maksud mah. Nanging hanya kalau abdi teh da teu tiasa tepang, margi ki sobat nuju teu aya. Da ieu nu bade ditaroskeun teh ka aki manawi uninga kitu oge. Cek Sarmo gede harapan. Susuganan dia aki-aki teh nyahoun. Oh, jadi kitu. Nasa ai sobat ujang teh atuh di mana di umina? Ini jiki paringga nu kadua Ki Asmadi. Umina mah dia teh terang da teu kantos amangan ka bumina, nanging anjeunna teh duana ge sok matu di panggulaan. Margi tukang nyadap nu rajin. Oh, paringga jeung Asmadi. Ke ku aki ke asa inget aki teh. Eta aki-aki kerung bangun asa-asa jeung heran. Lantaran manehna sorangan geus lila tara tepung jeung paringga katut Asmadi. Malah sakumna urang cilamping kawas nu poho ka batur salemurna. Sabab paringga jeung Asmadi geus lila tara temo ngulampreng. Eueuh beja-bejana acan. Ka mana anjeunna teh Ki? Nanya ba kanu tebih? Atuh nepi kumaha? Abi mah melang ye bilih anjeunna cilaka. Sarmo teh sabar. Hayang buru-buru ngadenge kana katerangan ti eta aki-aki. Waduh hanya akal ujang. Aki ge henteu terangnya ka mana atunya. Dari usahanya nama aki ge. Parantos nabi teh teu ngadenge bejana jeung tara pajepung deui. Lantaran eta dua jalma teh kasebut aneh, kalakuanna teh mahiwa jeung batur, teu akur jeung nu loba. Tapi sok sanajan kitu ge ari kalakuanna mah hade ujang. Taraya code kakak sesama sarta tara jadi ulon-ulon pangacau ngan ayeuna asa geus lila teu aya bejana duka ka mananya. Harapan Sarmo ngiles deui. Lantaran si aki oge teu nyahoeun, tapi najan kitu Sarmo ngarasa untung sabab nyaho kana gambaran jiwa paringga jeung Asmadi. Nu digambarkeun ku aki-aki bieu, Sarmo ngarasa yakin yen dirina teu salah milih mun misobat ka paringga jeung Asmadi teh. Upami kitu mah sawiya satu kilah permios we. Sarmo amitan. Hai bade teras ka mana atuh ujang teh? Margi buntu kalakuan kapaksa we sejawang sul di kalembur. Berala atunya wajahna we nya aki teh teu bisa manduan ka ujang. Sabab aki sorangan ge teh terang kana urusan eta. Sawios Ki teh janten wagelan permios Ki. Ujang cing salametnya. Sarmo ngaleos. Aki-aki ngahuleng bari mencerong kanu ini. Eta aki-aki ngerasa heran jeung panasaran. Hayang nyaho leuwih jero kana urusan Sarmo, tapi teu wani loba tatanya bisi ngaganggu ka batur jeung waktos maka bujeng seet. Mitra.